Mana apa sih Silpi teh? Nu mana teh? Eta nu gawe di Alpa nih. Udah loba nu gawe di Alpa teh goblok lain saurang. Eta nu sok make beat beureum. Oh nu ngekos di gang masjid leun. Heuh eta mana apal nih? Apa nu mangkat gawe sakelat dieu? Anu mana sih? Ya ya IG-na ya. Ning boleh ieu mah euy. Teu dapat pita versi ekonomis eta mah. Mana apal IG-na nih? Kapan sok ngaliwat na beranda tempoan ku urang teh. Aik diincer ieu mah euy jigana. Oh diincer ku aing motorna. Gue. Karek apa aing mah aya mahakarya Tuhan kieu di kampung kita. Anjing bahasana ngeri gitu. Oh kan hari mah deuleu ku sia jiga hileud haji. Sok kitu ka batur teh. Oh ini hileud haji atuh ah. Naon atuh? Belut listrik ki goblok ciptaan Allah eta kitu-kitu ge sia mah. Nyapan belut listrik ge ciptaan Allah meureun. Teuing aya awe geulis panana sok ruksak aing mah heran. Heueuh nyata kumaha pamajikan maneh nih. Maksudna beungeut geulis ayeuna bogoh ka tapir. Eta lo aing mah beungeut jiga tapir ge payu daripada sia payu henteu beungeut mah ngaroe sia dijelaskeun. Lain seuri sia beungeut sia teh jiga paralon rucika. Naon sia jadi ka aing? Bales atuh beungeutna jiga naon? Beungeut sia teh jiga gayung lope. Bagong. Tapi ieu harimna si Silpi boga jampe naon nya ieu da situ mungkin cai aing mah. Bonghar meureun. Teu anjing aing mah apal lalaki lagi motor lagi Suprapit atuh. Ai gawena naon? Eta tukang nyewa-nyewakeun mobil. Paingan atuh mobil remote. Goblok udah cep deh. Heeh. Aya mah rezekina we meureun alus pan beungeutna mah henteu. Cenah keur mimiti panggina kieu Silpi teh keur lempang terus nempo tah hareumna teh sisi jalan keur ngancak-ngancak koda runtah gue. Cik Silpi teh kieu meureunan ai ieu sato naon cenah lucu. Dibere meureun wiskas tah apek teh nuturkeun ka kosan. Gobloknya. Oh jadi meureun si Silpi mah nganggapna inguan teh. Heeh meureun inguan. Oh kaharti atuh kitu mah.